Jadi kieu mah dengan mamang hayang jadi kuat eta teh tujuan atawa cita-cita. Terus latihan ninju beton atawa tanggal cau eta teh prosesna. Jadi inti nama segala cita-cita nu dipik hayang ku urang kudu proses heula nu pastina dibarengan ku kanyeri. Salam dari Jambul. Hari mamang keur naon? Teu eling ninjuan tanggal cau. Emang tanggal cau salah naon ka mamang? Kerusum Sep. Salam dari Jambul. Makanya orang ninjuan tanggal cau. Ulah sok nunuriti anu keur viral mang, anu eueuh manfaatna. Manfaatna di mana? Gunana Sep jeung ngakuatkeun perut urang. Hayang kuat mah ulah ninjuan tanggal cau. Ninjuan naon? Ninjuan beton. Geri atuh. Memang nyeri mang, tapi engke leungeun mamang pasti tambah kuat. Embung urang mah nakuat tanggal cau Sep. Eta mah kumaha mamang? Nakuan tanggal cau ge sarua nyeri mang. Teu nyeri dah Sep. Coba mamang mau nakuan tanggal cau, terus kanyahoan kuno bogana, terus mamang dikebotan kumaha tah rasana? Ih, urang teu kapikiran oge kadinya Sep. Jadi kieu mah, leungeun mamang hayang jadi kuat eta teh tujuan atawa cita-cita. Terus latihan ninju beton atawa tanggal cau eta teh prosesna. Jadi inti nama segala cita-cita nu dipik hayang ku urang kudu proses heula nu pastina dibarengan ku kanyeri. Oke, urang paham Sep. Paham naon? Eta nu kumaha dijelaskeun. Oh, halus atuh. Berarti mana termasuk orang kuat Sep? Urang. Tapi urang kuat naon mang? Eta ditinggalkan ku Arim tapi tetap tegar menghadapi kenyataan. Bisa wae ngelengna. Tah mamangnya kuat. Kuat atuh Sep. Lain kuat ieuna. Kuat naon? Kuat jomblo lah. Berarti orang sama-sama kuat Sep. Sep, asa nu beda. Beda naon mang? Ieu buk dikamanakeun? Dilelang. Wah, dilelang. Berarti jualna MM-an atuh ye. Menang 2M mah. Menang gede teh terbagi-bagi. Mamang hayang. Hayang atuh. Tuh cokot diharap 5 orang aya 2M heug jeung mamang KB. Bener ye. Beneran heug jeung mamang KB. Oke, bisa dicokot batur manten urang ka maneh ayeuna. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue digawean. Benernya saha wae presidena, saha wae gubernurna, saha wae wali kotana, saha wae camatna, saha wae lurahna, saha wae RW-na, nepi ka saha wae RT-na, keukeuh mun hayang urang boga duit mah kudu gawe. Alhamdulillah hasilna gali sumur Mang Yanto bisa jeung mere si Umi yeuh. Tah jeung si Umi jeung sapopoe jeung lakir barudak 10.000 mah mun jeung seblak mah tah kutiluan sakena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon Sep? Biasa nih, naon deui atuh urang mah urusan kebon. Ieu kunaon tanggal cau Sep? Kata menyeng amat. Iya Mang Jambul latihan tinju nih. Beh naon? Cenah mah peureupna beh kuat nih ninjuan tanggal cau.
Ayo wae Mang Jambul, Mang Jambul. Pugu gini. Terus enak ka mana teh Mang Jambul? Ke kayak mau orang heula. Naon kan mana ada dia, Sep? Lek nyari buku urang anu 2 ember. Eta buku nu dibabat kitu, Sep. Oh nih, hareudang. Ayeuna mah nyambul kurang keur digawean. Udah orang kesel, tinggal euy tanggal cau urang dekat. Ieu ditinjuan ku manehna. Geus we nama tangguan. Moal lila DG mang nyambul ka dieu deui lah, ayo. Jadul orang digawean ku si Asep. Sugan urang mah bener 2M. Nya mah buk manehna diwadahan 2 ember. Awas urang baik di ka sawah. Datang ku nyambul. Sep, mana duit 2M teh? Salam heula, Mang. Sorry nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sep, mana duit 2M teh? Duit naon, Mang? Eta hasil ngajual buk maneh tadi menang 2M. Atuh dihareupeun imah ya teu. Eueuh, aya ge buk maneh 2 ember. Dari mamana naon atuh? Dengan duit 2M. Hari mama. Pancek Asep ge hasil motong buku 2M. 2M teh kurang 2 ember. Waduh, sugan urang 2M 2 miliar, Sep. Makanya orang buru-buru berangkat ke maneh. Mang Jambul mangkana mun mang informasi teh lupa dua gabres, Mang. Korong. Makanya ulah padua harus tetanggawan batur. Jadi ku Asep digawean. Cau buru. Jawa. Ya. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Udah teh. Munon kana tarang. Salam dari Jambul. Kan iya mau orang tak. Kalau mau kenal. Aduh, kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Kita aja tuh biar kok kasih dah itu ya. Seribu. Ayo mamang keur naon? Teh eling ninjuan tanggal cau. Emang tanggal cau salah naon ka mamang? Keur viral. Tuh, ayo biji. Viral, Sep. Ieu aya mangpatna oge. Jeung ngagedekeun pereup orang. Kurang aing orang. Aing geus mantep mang nakolan tanggal cau. Teh, ulah sok nunuri anu keur pilar, Mang. Viral. Ari mamang keur naon? Teh eling ninjuan mat. Astagfirullah. Viral, Sep, viral. Anu keur viral, Mang. Nu Mangpatna. Mulai gesah. Ngadat, Ya Jay. mulai gesah. Ari mamang keur naon? Teh eling ninjuan tanggal cau. Emang tanggal cau salah naon ka mamang? Kerusum, Sep. Viral. Ya Allah. Goblok ya Robi. Aing naonan teh. Aduh iya bener ya. Emang tanggal cau salah naon ka mamang? Kerusum, Sep, keur viral. Salam dari Jambul. Mangkana urang ngalati tanggal cau. Ngalati. Salam dari Jambul. Mangkana urang ninjuan tanggal cau. Duh, ulah nunuri anu keur viral, Mang. Anu eueuh manfaatna. Lain umang Patna, Sep, yang ngalati urang oge ta jeung ngagedekeun pereup. Kuatkeun. Rusum, Sep, salam dari Jambul. Mangkana urang nakolan tanggal cau. Duh, ulah sok nunuri anu keur viral, Mang. Mang Patna. Mah ulah ninjuan tanggal cau. Ninjuan naon? Ninjuan beton. Oh, berat atuh. Ninjuan naon? Ninjuan beton. Oh, berat atuh. Aing berat. Tapi orang kuat dina naonna, Mang. Eta ditinggalkan ku Harim, tapi tetap tegar menghadapi kenatraan. Tapi orang kuat naonna, Mang.
Eta ditinggalkan Harim tapi tetap tegar menghadapi kenyataan. Beda naon Mang? Buk dikemanakeun, Sep? Digadekeun Mang. Di leang. Ayo udah dicarekan. Cenah mah pereupna beh kuat nih. Ayo wae Mang Jambul, Mang Jambul. Puguh gini Terus ayeuna ka mana tuh Mang Jambul? keur ka imah urang heula nih. Arek naon? Kan Mang Jambul. Mang Jambul jadi Mang Jambul. Tadi hareupeun imah aya teu? Oh, aya ge 2M ber. 2M. Sorry nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sep, mana hasil duit 2? Nyeri. Kata Jong. Waduh, sugan orang 2M. Ih, aya kana 2M ya. Atuh, sugan orang 2M 2 miliar, Sep. Makanya orang berangkat ka imah maneh. Mang Jambul mangkana ulah sok padu wae gabras. Jadi gabras we. Kunang jadi Ari Mamang keur naon? Teh eling nih jualan tanggal cau. Emang tanggal cau saha naon ka Mamang? kerusum, Sep. Viral. Ya Allah.